Wa ayut pial masobiha inda naumi. Pepeujeuh Mang Ipin ulah sok hayang cacang angan bae kalah jiga hayam beer. Sunat cenah ieu mun rek sare teh kudu mareuman lampu atau mareuman cempor. Al asri jata tu khaupan minal puaisiko. Karana sieun tina bahaya beurit cenah euy puaisiko teh beurit nu leutik komo awewe mah euy waya al pa'roh. Madak awewe mah kade ari sare teh kudu tarapti. Ulah make sarung unggul. Nek pajarkeun sayangna. Antajurol ayeuna patilata patahrikol baeta. Tuh, kana yen tanarik pa'roh teh al patilata kana sumbu. Maksudna mah lain asup kana awak maneh beurit teh. Da baheula mah lain lampu tapi cempor kos cempornya kos damar. Jadi sieun ayeuna beurit teh ngome ayeuna naon cempor bisi siduru etanya. Tuluy teh ditarik si sumbuna teh akhirna mah kahuruan imah teh gitu nya. Sabab aya ieu hadis anu diriwayatkeun Abi Dawud min hadis Ibnu Abbas ja'at pa'rotun fa'akhodat tajurrul fatila faja'at biha wa alqotha baina yadai Rasulullah SAW alal humroti alati kana qaidan alaiha fa'ahraqat wa minha maudiadirhamin. Jadi dina hiji waktu teh aya beurit si kehedna teh eta. Metot si beurit teh kana sumbu lampu, sumbu cempor. Tah si beurit teh tuluy nibakeun si beurit teh kana eta sumbu lampu teh kana pandangan Kanjeng Nabi. Tiba we kana samak nu leutik amparanana. Tak kitu nepi ka ngaduruk kana samak eta. Gitu. Jadi kasieunan tidinya we kade euy cenah memesare teh kudu dipareuman eta lampu teh bisi terjadi sapertikeun kieu kitu cek Rasul.